Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepi Sri Anjasari, SPDGR. Saya guru bahasa Sunda di SMKN 1 Ciasem, Kabupaten Subang. Di sini saya membuat bahan ajar carita wayang yang akan dijelaskan di kelas 12. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum, sampurasun. Di dieu abdi bade nerangkeun materi ngeunaan carita wayang. Kompetensi dasar dan IPK 3.2 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan petikan carita wayang. IPK-nya adalah 3.2.1 menganalisis teks carita wayang. 3.2.2 menyimpulkan isi teks carita wayang. Nah, coba anu apal teu cik gambar naon ieu anu kahiji, anu palih kiwa atau kenca atau sebelah kiri. Leres pisan. Dina gambar anu kahiji eta mangrupa contoh gambar tina wayang. Nyaeta wayang Sunda, nya wayang golek. Ari ieu saha? Nah, gambar anu kadua di dieu aya jalmi anu nyepengan wayang. Tokoh wayangna di dieu nyaeta Semar, sedangkan jalmina nyaeta Bapak Asep Sunandar Sunaria, dalang anu kasohor atau kawentar atau terkenal di Tatar Sunda. Nah, pasti apal ieu mah kan? Leres pisan. Ieu nyaeta tokoh wayang anu jadi ikon wayang di Tatar Sunda. Nyaeta si Cepot atau ngaran aslina nyaeta Astra Jingga. Nah, ayeuna urang lebet kana materi mikawanoh carita wayang. Wayang teh asalna tina bayang atau kalangkangna. Di Tatar Sunda mah wayang teh dijieunna lain tina kulit, tapi tina kai kawas boneka anu sok disebut wayang golek. Tadi contohna aya dina gambar anu kahiji. Carita wayang nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Dina pagelaran wayang kulit mah nu sok dilalajoanna teh biasana sok kalangkangna katembong tina kelir atau layar ku ayana cahaya. Beda jeung pagelaran wayang golek. Wayang golek mah anu katingalina teh nyaeta wayang anu bentuk boneka teh anu dijieunna tina kai anu biasa disebut wayang golek. Pagelaran wayang teh lilana sapeuting jeput atau semalaman. Dina magelarkeunana wayang teh diigelkeun ku dalang. Jadi jalma anu mainkeun wayang atau orang yang memainkan wayang disebut dalang. Pagunemanana atau percakapanana make basa Sunda. Ari jejer carita mah biasana nukil tina carita Mahabharata jeung Ramayana. Carita wayang asalna ti nagara Carita wayang asalna ti nagara India, lain ti Indonesia. Anu jadi babon atau pedoman dina carita wayang nyaeta Mahabharata jeung Ramayana. Mahabharata dianggit dina wangun syair ku Wyasa, sedangkan Ramayana anggitan Walmiki. Harti dianggit di dieu nyaeta ditulis atau dicipta. Sajarahna ti mimiti tahun 1820-an dina pagelaran wayang teh sok aya sinden. Sinden teh penyanyinya. Nepi ka dina tahun 1860-an mah sinden teh leuwih sohor atau leuwih terkenal tibatan dalang. Lantaran nu lalajo teh kataji ku sorana anu halimpu, anu alus kitu sorana. Waditra anu dipake mirigna nyaeta gamelan salendro anu ngawengku bonang, bonang rincik, kenong, goong, kempul, kendang, kebab, rebab jeung saterusna. Dalang anu kawentar nyaeta
Asep Sunandar Sunaria anu pupus tahun 2014. Anu tadi teh nya gambar anu kadua aya jalmi anu nyepeng wayang Semar eta Bapak Asep Sunandar Sunaria. Wayangna ayeuna masih terus dimumule nyaeta ku anak-anakna. Tah ayeuna urang mikawanoh tokoh dina pawayangan. Dina carita Mahabharata aya tokoh anu kawentar atau terkenal nyaeta Pandawa. Pandawa teh hartina turunan Pandu Dewanata. Jumlahna aya 5an anu sok disebut Pandawali 5 atau Pandawa 5 teh. Di dieu aya gambarna nya aya wayang golek Pandawa 5. Nyaeta Yudhistira atawa Dharma Kusuma, Bima, Bratasena, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Yudhistira, Bima, jeung Arjuna mangrupa anak Pandu ti Dewi Kunti Nalibrata. Ari si kembar, Nakula jeung Sadewa mangrupa anak Pandu ti Dewi Madrim. Jadi Pandawa 5 di dieu satu bapa tapi dua ibu. Anu Yudhistira, Bima, jeung Arjuna mah anak ti Dewi Kunti, sedangkan Nakula Sadewa anak ti Dewi Madrim. Jadi katinggalnya aya Yudhistira anak hiji, aya Bima anu wajahna warna biru, aya Arjuna anu kawentar pangkasepna, aya si kembar Nakula jeung Sadewa. Tah dina pawayangan Sunda oge aya tokoh anu kawentar anu sok disebut Punakawan Sunda. Anu tokohna nyaeta si Cepot, Semar, Dawala, jeung Gareng. Di dieu aya gambarna aya fotona. Si Cepot beungeutna beureum nya anu make pangsi hideung-hideung luyu jeung pakaian adat Sunda. Terus anu kadua aya Semar nya beungeutna bodas, bibirna cuau, make naon eta teh kotak-kotak nya. Terus aya Dawala anu make kopeah, make kameja kotak-kotak, make sarung. Aya si Gareng anu sirahna botak nya make sarung. Tah Punakawan dina pagelaran wayang fungsina pikeun ngahibur anu nonton. Watekna biasana humoris atawa tukang ngabodor. Luyu jeung ciri khas urang Sunda anu sok banyol atau heureuy. Salian teh eta oge peran Punakawan nyaeta jadi penasehat kesatria anu diasuhna. Tah dina carita wayang Sunda sok sanajan tokoh Punakawan ieu teh loba bodorna atau banyak humornya, tapi biasana loba amanat-amanat anu ditepikeun dina carita wayang anu bisa dicokot hikmahna kunu lalajo wayang. Nah, sakitu materi carita wayang ti Simkuring. Hapunten bila aya kelepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.